Para warga Hadas TV segera di baris nyakseni acara Danyang Sunda Kiwari. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana kumandamang biasa aja Prabu nyangan sareng wargi-wargi DSK tabukeun kita butuju ngalangkungan klip-klip pop Sunda anu tos kakoncara. Urang sahakeun saperti tembang kanggo wargi-wargi DSK di mana wae ayeuna. Ya temangna. Bukan dikampret diketan samping kabaya Sono kasalira Kapah lawanan Juru bakti Dap perjuangan jadi pas ini kurang duaan batali hati nalikeun asih daek bisul salelembu DSK Danyang Sunda Kiwari. Gudang klip parayangan. Wow. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi DSK di mana we ayeuna. Tangkosna Uje Prabu saperti biasa nyangan sareng wargi-wargi DSK sadayana. Cuco wow. Ai cuco naon cuco apa? Wargi-wargi sadayana di ayeuna saperti biasa Uje Prabu nyangan tabu gedung kita but 7 langkung kumargi di ayeuna khususon nyumpingkeun salah sawios penyanyi-penyanyi anu nuju anu nuju viral. Wow. Tangga pinter wargi-wargi aya saha dan ayeuna Uje Prabu teu nyalira. Uje Prabu dirancangan ku salah sawios penyanyi anu di kulon macet di wetan macet di dago komo. Aya Ibu Dindin atarapi Ibu Nur Santi. Damang Bu. Alhamdulillah Sehat. sawalerna. Wow. Ayeuna wayahna edisina kedah sajajar. Saling jaga jarak. Namina teh sajajar. Tah wargi-wargi DSK di ayeuna urang ngaguar hiji pasoalan nyaeta anu semetawis ieu cenah kamari teh nuju ka Tarajang panyawat teu boga duit. Wajah Nur Santi teh. Urang guar kunaon teu boga duit. Baji nuju sibuk naon ayeuna? Ayeuna nya nuju sibuk PJJ. Jadi naon? Bagaimana jalan-jalan? PJJ ya pami ibu guru mah kan ibu guru abdi teh. Janten ya sibukna sibuk PJJ. Hari sibuk teh naon wargi-wargi si gabut tuku duit. Oh. Tapi memang ayeuna kumaha ngagarap album tos sabeureuh ayeuna? Nembe hiji. Apa hiji? Mohon. Oh, nah asa album tapi eta teh Mohon album ini atau atau album album. full? Insyaallah full. Oke, tetap pintar wargi-wargi sementara ayeuna album anu digarap nu terakhir naon ayeuna? Ayeuna teh nuju religi. Religi. Sareng goyang panggung. Biasa nama upami seniman atau napi artis atau ngagarap lagu religi, biasa nama sok inget karena umur. Nah, memang sementara usia lagu-lagu pop Sunda sabriji, nah aja langsung ke religi gitu. Margi namanya ieu mah hoyong nyelipkeun gitu lah lagu religi anu salah sama nya Sunda ti religina sanes ini janten masih berhubungan insyaallah sareng seni Sunda. Siap. Janten kamari kan Bu Nur Santi teh seueur anu jebatna teh Ibu Macet. Ibu Macet. Eta napi si Komo teh nya da soalna sok macet mah si Komo ban. Komo lewat nahan cenah kabur beuti disebut si Komo. Si mobil kolot mogok. Disebut si Komo teh si mobil kolot mogok jadi gitu. Tapi eta mun jadi Ibu Macet nalah kumaha eta? Ditampi atau ditu ku wargi-wargi? Insyaallah ditampi. Kumargi kan naon teh namanya pamit tepang sareng yang bisa ieu teh si Ibu Macet sareng. Ya, leres. Ada kebanggaan sendiri gitu loh. Uji oke lamun nuju nyanak mobil jeung badaninya jalan ka kota. Aja macet biasa, Budiin. Tah eta pami di jalan oge macet-macet kan aya laguna. Lamun nyasarnya, mun nyasar gitu ka dieu, inget teh Bayu Asmi, kukurilian. Tapi Auje jangan salah, macetnya ulah macet dina rezekinya. Oh, ulah. Pami macet dina jalan ya eta mah tersilahan. Mohon.
ngomong eta hiji anu dialih macet benar rezekina insyaallah sadayana ulah da aya anu pan sabaraha hektar abi sawah oge macet pan mudah-mudahan insyaallah aya rezekina siap kuliner aja memang aktivitas masih ngaulang masih atuh berdanten teh kendah eta mah berdanten teh ieu teh wajib kalian tim penyanyi teh anjeunna teh salah satu guru wow gitu nya beureun deui sarta Tani Lajang urang tinggal yuk video klip kanggo wargi-wargi sadaya di ayeuna ieu temangna sarangan Bray Prum Deska dan yang Sunda Kiwari gudangna klip parayangan wow